Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Langkung dipayun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng syukur ka hakikiyah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana dina ieu wengi parantos tiasa kempel ngariung dalam rangka tasyakur nuzulul Quran sekaligus tafaruqon santriyin wa santriyat di pondok pesantren Ad-Darusiyah. Anu mudah-mudahan wasilah acara kalih riungan anu siga kieu sehingga jantenkeun hiji sababiah utami dihampura dosa ku Allah, amin. Dipasihan kakiatan iman Islam, amin. Dicakeutkeun rizki, dijauhkeun tina balahi, dimautkeun urang sadayana maut husnul khotimah, amin. Mahaturkeun rebu nuhun wabil khusus kakersana pengatur waktu pembawa acara anu sangat kusim kuring dipika hormat oge ku Allah dimuliakeun. Hadratul mukarram pangersa pengasuh pimpinan sekaligus pendiri pondok pesantren Ad-Darusiyah anu mudah-mudahan anjeunna ku Allah sing dipaoskeun yuswa, amin. Diberkahkeun ilmuna, amin. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, amin. Ngagaduhan putra putri soleh dan solehah, amin. Oge sadayana santri anu aya dina ieu peuting anu tetep dina ieu tempat, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala santriyin wa santriyat sadayana sing nyandak ngagaduhan ilmu nu ageng bari manfaat maslahat fi dunya wal akhirah, amin. Mulih ka bumi masing-masing sing dijantenkeun ragi di kampungna masing-masing, amin. Nya ari ragi mah pan lamun beas sadeka paling ragina sabutir leres, tapi mata ngaamisan kana beas anu 10 liter. Hiji santri kaluaran ti Ad-Darusiyah nyandak ilmu anu manfaatur barokah, ngajantenkeun hiji wawasan anu langkung utami, barokah anu langkung utama dipercaya ku masyarakat ngamanfaatkeun ilmuna bisa membawakan umat kana jalan fi mardotillah anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Simkuring dina ieu waktos panginten jadi mubalig teh mubalig terakhir. Jadi ari terakhir mah mun cara botol mah ieu teh jadi cocok. Jadi cocok. Cing kira-kira lamun botol jeung cocok panjang botol panjang cocok. Lamun botol aqua panjang botol panjang cocok. Panjang di mana-mana oge panjang botolna. Mun botolna sajengkal cocokna nama paling oge 2 cm atawa 1/2 cm. Tak anggap mubalik kersana al-juhi di Cibinong eta meureun mun ditamsilkeun botolna kuring jadi terakhir ditamsilkeun jadi cocokna. Mun botol tangtungan jangkung badak waktu kurang leuwih 3-4 jam wajar sabab eta mah botol torojo cocok mah leutik pecengklek penek mun ngajina paling minimal 15
sabab ieu mah cocok. Dan mudah-mudahan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, utamina para santri wa santriyat anu palinten dina dinten enjing akan mengadakan kembali ke rumah masing-masing. Anu disebut dina ieu peuting adalah tafarukan, perpisahan sementara hanya menjelang Idul Fitri, pulang ke umina masing-masing. Mudah-mudahan ka Allah disalametkeun, amin. Amin. Nyanak ilmu anu manfaat, amin. Amin. Nyanak ilmu anu berkah, amin. Menang doa ti guru-guruna, menang doa ti ibu rama anu aya di mumina masing-masing. Urang sadayana sing nyanak ilmu anu langkung sae, ilmu anu janggung manfaat, utamina kemanfaatan kanggo umat, kemanfaatan kanggo masyarakat, kemanfaatan kanggo pribadi, bisa ngamalkeun bukan hanya untuk umum tapi ngamalkeun ke pribadi urang dina sarana ibadah, praktek salat, praktek ruku, praktek sujud, praktek ibadah. Insya Allah ku ilmu mah bakal beunang, sabab ilmu mangrupakeun hiji cahaya anu aya dina hate, anu bisa misahkeun bainal haq wal batil, bisa misahkeun antara hak jeung batal teh adalah ku ilmu. Jadi insya Allah ilmu teh satu cahaya. Al ilmu nurun fi qalbi. Ilmu teh cahaya dina hate urang sadayana. Boga cahaya, boga didikan ilmu hasil keluh kesah di pesantren anu segala keras keringat dan banting tulang. Alhamdulillah ieu ujang neng kesep salarasa Kang Darus satu perjuangan di pesantren dengan beberapa tahun perjuangan. Cicing di pesantren teh ayeuna mah nyaman neng geulis cicing di kobong teh. Ku bapak dianteran hayang HP dibere, hayang pulsa dibere. Tinggal halo telepon. Baheula mah ngarep-ngarep hayang dianteran teh paling minimal 3 bulan sakali teh sugan. Ayeuna baju ge hayang ganti teh da unggal bulan, poho rek lebaran mah. Ayeuna mah teu dibere duit ge ku kolot hideung, ayeuna mah COD. Hidang aya nama online. Jadi uang jajan keur meuli baso, keur meuli makanan teh aya nama bea ku COD. Kitu henteu di dieu. Kitu. Baju mah hayang pagaya-gayang pagi-tinggi. Keun eta mah da casing heulana. Da geus balik ka imah mah hayang nu kumaha baju, hayang kumaha samping, hayang kumaha peci, hayang kumaha sorban, hayang kumaha kerudung, bebas geus balik ka imah urang geus mungkin geus teu kudu meuli aya nu merek oge. Ieu mah tika bingung urang cicing di kobong aing mah era make samping teh ieu mah merekna ge Gajah Nangkod. Bener barudak nya. Eta ku merek samping ya Allah rombona karim ti mimiti Atlas, Rubat, terus naon deui geudingnya BHS, Wadimor, Gajah Duduk. Wah rubah-rubah. Kurang tika amuk-amukan pan ka bapak hayang samping, bah hayang BHS. Ari bapak bodoh diurut kayaho anak hayang BHS. Bah geus bisa eta jurumiah ge alar ayeuna. Sisok jam jurumiah terbat. BHS dibeulikeun ku dewe. Ceuk Pak. Nya Pak kupingkeun. Bayangku di anakna cek anakna kupingkeun Pak, nu penting BHS buktikeun ieu jurumiah ditalar ku kuring penting ayeuna. Sok Abah dengekeun. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan. Naon ujang artina boga doma 40 wajib dijakatan. Ukut-ukut tale bapana teh. Pokok salah oge. Kubraha oge BHS rada ngabobodo kolot. Aya nu kitu tah. Ulah tah sababodo ieu kolot. Urang ulah nyontoan kabodohan anu aya tiba di indung bapak urang atawa di tetangga urang atawa di kolot urang tingalikeun pintonkeun hasil urang keras keringat dan banting tulang aya di pesantren. Jadi visi dan misi cicing di kobong mah bangun keur jempling urang kudu nyaring.
lain ieu mah batur jempling nyari dengan Facebookan ayo leuweun HP leuweun FB video jempling kudu nyaring hudang tengah penting hayang ditaikeun darajat ku Allah teh hiji deukeutan ka Allah lewat salat tahajud ditaikeun darajat ku Allah amin. Loba ka bingung minta petunjuk ka Allah deukeutan lewat salat istikharah. Loba pangabutuh ka Allah deukeutan lewat salat hajat. Bingung eueuh keur meuli beas keur dahar isukna eueuh deungeuna si mineng isuk-isuk salat duha minta rezeki nu maksa ka Allah. Insyaallah santri da kudu canggeuh bingung-bingung teh mah dina kangiran masjid tinggal ngadua iraha katana kobong rek aya nu maot kitu bukan berkah anu maot mah santri mah sok bunga tika racun ceuli teh keur dikobong dengekeun tak kehe sia manuk sarimi disada gitu ada kahalaman kuringnya panjang sadarus teh dikobong jadi atau aya sampai keur disada can usum pan lamun lohor can keuna asar can keuna nah emang sampai keur teh halo-haloan tubuh dibaca ku mutawibna teh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun eta sia tah anu koret maot bunga santri pan ajarag-ajaragan dina jarama teh ngalayan euy make jas anu pesakna dua ngadig-dig kos milu nyolatkeun alut-alutan lumayan Pak mata santri mah bisa mingguan deui aya manuk sirit unjuing teh geus ceulina teh didenge-dengekeun tak kehe sia manuk sarimi disada nya kitu eueuh deui ka naon anu mau teh identik lah teh lamun di lemur biasa we gitu kan haji sarimi jeung enog mata santri mah geus tau mah lamun aya nu maot pasti bakal menang sarimi gratis gitu. Miluhu ngalayan lumayan gelup milu nyolatkeun pan meunang teh karek 10.000 mah nya. Alah karek heuli rokok anu naon geuning bol anu palsu teh naon teh ngaranna teh. Anu kitu aya geuning rokok teh anu palsu geuning nya 10.000 meunang sabungkus. Keun bae penting mah ngebule nyawanya. Itulah daripada bako kudu ngalilit heula. Geus eta 10.000 tinggalna. Ayo bila perlu teu wareg hasil plak-plak jeung cangkangna kali. Dan gitu bari 20 batang nih wah tetanggal ini kudu gelang-gelang leungeun diadu-adu ya gitu lumayan milu tanyolatkeun 10.000 pan meunang panyolatkeun mah naon atuh 4 takbiran cacak ning teu make ruku jeung sujud geus 10 kok moal lamun hareupeun mitoha jeung sujud wah sigana 200 amplopna oge menang balik menang sarimi jeung enog alhamdulillah berkah ya teh anu mau sigana lamun berturut-turut beres 7na geletuk deui nu maot wah sigana menang sarimi teh 10 dus teu gratis can beas can naon balik ka komongan nu teu geunah masuk ajengan we ka ngaji pang terakhirna beres 40 ceuk ahli mayit teh kumapokna hatur lumajeng cenah kang ajengan kala sagala rupi bantosanna mah ieu teh aya tilas almarhum jas tilas almarhum mangga we cenah anggo kang ajengan gelo rut nu modal dibikeun ka ajengan atuh ngatung dibikeun teh da anu maota meureunang leutik ari ajenganna badan jadi ngatung eta jas sebentar kamu teh mah ajengan make jas leutik teh aya sawe jas pabere teh nu maot teh banyak resiko jadi kiai mah. Mudah-mudahan orang sing jadi kiai penerus bangsa dan negara dan agama. Amin. Hadirin kaum muslimin teu aya di santri sosok-sosok ibu bapak satos teu aya ulama-ulama ayeuna. Yang kita bangun, yang kita khawatirkan hadirin kaum muslimin rahimakumullah di saat ayeuna. Ulama di masa-masa musim pandemi kamari hadirin kaum muslimin kiai habaib ulama satu sepuh 100 ulama 100 non pimpinan pondok pesantren ulama dan habaib yang telah meninggalkan kita
Hadirin kaum muslimin, Allahumma yarham ibu bapak sadayana, mudah-mudahan beliau dihampura dosanya ke Allah, amin. Dan orang sadayana bagian daripada pencintana, orang bagian daripada mahabbah kepada beliau. Mudah-mudahan orang sing jadi generasi penerus yang akan datang. Walaupun di saat ayeuna santri banyak diremehkan, santri banyak dikecilkan, tapi santri ibu bapak saya bagaikan mutiara yang terlendam dalam lumpur, amin. Itu santri kebahagiaan. Kan baik dihina maka ngopeak belum saware, dihina maka samping naon merengkel, dihina lengan pinuh kubuduk, suku pinuh kubuduk ngan geget teh salah. Kan baik, kan baik. Anu paling banget inges torojo bogona santri bisa babalahan. Mimiti ti babaturan, kadua ti tatangga, katilu ti inung bapak dek naon satengan mas santre. Rudat aing mah biaya bulan biasa dek kasatengah duit 300.000, jawa jajan, jawa bakso gitu jeung ieu, jawa paket segala macam, tambah 500, mantap geus ayeuna mah konveksi. Usaha yung sangaja. Duh di pikiran heueuh. Aing mah daripada mas santren ngadihatkeun duit kolot mending ka Jakarta we ngalah gaji 1,5 juta. Ini we ka Jakarta mantong di ditu 2 bulan lilana duit dengan bubuk rek mantong ngajual puri. Nu tujuan nek bala duit 1,5 juta, boro-boro ayo kana Sarimi tah. Dadang di Jakarta. Hayang ka bita, kagoda tah ku babaturan, kagoda tah ku kolot, kagoda tah ku tatangga. Titah eureun cicing dina pangajian, titah prek dina pengajian, nu mawi urang bulatkan tekad jeung tujuan demi syiar agama Allah, demi cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta karena gerakan Al-Qur'an. Hadirin kaum muslimin terutama para santri, 2 komitmen diri urang kepada Allah, hiji talil Qur'an, jaga baca Al-Qur'an, wa hafidil lisan, jaga lisan jeung ucapan penuh dengan hormat kepada guru, memberikan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah guru urang sadayana anu mempunyai warisan daripada para nabi. Sing meunang ridho guru lamun urang hayang balik ka imah, hayang jadi mukim ka imah. Ku hidmah ya ka guru aya hiji cerita. Budak hidmah ka guruna. Di kobongna tara ngaji, sia eta teh mun baheula mah meureun tukang ngabedah. Tukang ngari tahadus bini mah. Mun di kobong di zaman Cisokan simkuring taroskeun Kang Darus. Mun di kobong di Cisokan da ngaji mah pangkedulna ngan ngaguguntur sok panggetolna da pan beda nya kana ngaji jeung ngaguguntur mah. Naon ngaguguntur teh sepuh nyieun sawah, nyieun pesantren, nya ngaguguntur. Heureui pan bari heureui jaman empuan awewe naonanya. Kitu semangat poe isukan libur heula naos urang ngaguguntur atau apa? Padahal lu pada hakikat mah urang teh hikmah tak kagu. Gawe we nyieun sawah, nyieun lapangan. Tong siga teh ngaji namun diditah kudu jadi guru, anggap eta teh adalah anggap eta teh adalah mencari eta santri hikmah ka guruna. Dititah itu dititah ieu sagala daya. Dengan doa, dengan hidayah, dengan taufik Allah, nu tiba ka eta budak dengan rek balik bebeja ka guruna. Bah, mama, abdi teh teh bade uih. Di pesantren abdi bade uih. Namun abdi uih teh naon atuh bekal abdi di pasar, bekal abdi di masyarakat. Dan ngeningalan abdi teh di kobong teh geuning tara ngaos, mama paling kudu ngari teh ngajuput unggal poe. Abdi teh ukur hikmah nyeusehan baju mama. Abdi teh ukur hikmah sakumaha anu dipiwarang ku mama. Kumaha atuh abdi teh ieu teh? Teu aya katiasa abdi ieu cicing di pesantren. Abdi ayeuna bade uih. Didoakeun ku mama. Didoakeun ku mama anjeun balik sing menang ilmu anu berkah, ilmu anu manfaat. Ngan mama ayeuna rek mere ijazah ka salira. Sok cek eta guru ngajina kupingkeun ujang ke ijazah ti mama. Bismillahirrahmanirrahim. Sok baca. Sinjabarsa, sinjabarsa, hajabarha, hajabarha, alif ya, jabar aek, ta jabarata, saha eta. Sakitu ta ijazah.
naon ieu guru ngaji ieu ijazah menang camplang kok jangan camplang balik ka ieu da sampana bisa ilmu dengan sakitu-kituna hasil ijazah ti guru ngajina yang meureunana sabodo-bodona ge ari ngimaman jeung wiridan mah sagala macam ngurus santri leutik di imah bisa ganjang carita nikah mukim beberapa bulan kemudian di eta kampung ricuh ganeng geunleuh loba kehilangan loba bangsa di eta kampung loba bangsa nu leungit doma nu leungit motor nu leungit kolektor nu leungit pare wah sagala loba tokoh masyarakat ngabunuh lain sugan we atuh aya ajengan anyar ieu kiai muda Kiai Anom bogaeun jampe puter gili urang datangan ku sararea ieu teh asarawan urang teh daerah teh asarawan ieu teh kampung urang teh asarawan ieu teh daerah urang teh ngan kabangsakan ewah putih nu leungit domah mah leungit kuring mah leungit hayam mah leungit motor mah datang silaturahmi ka ajengan Anom teh anu anyar mukim datang tadi pas begitu datang kumaha kan ieu teh ka kuping panginten ku salira geuning di daerah urang teh ieu teh aduh asa kurawan-rawan teuing loba bangsa na kudu kumaha atuh yang ngamankeunana ajengan Anom bingung ajengan Anom dan teu boga ilmu cara ngalengitkeun bangsa kudu kumaha atuh nya bapak-bapak abdi teh ari di puntangan mah ieu teh hatur nuhun namun abdi teu tiasa masihan solusi da abdi teu aya katiasa urang sasarangan we atuh ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala ingat kana doa anu baheula diijazahkeun ku guru ngajina diijazahkeun deui ka masyarakat abdi teu aya deui antisipasi teu aya deui ilmu anu kantos diijazahkeun ku guru abdi ngan ieu kalimahna ijazah wayahna setiap penting masyarakat urang dia urang wiridkeun ieu kabeh doa mudah-mudahan Allah ngaijabah mana teh atuh teh ka ngajengan ieu teh doana sok kupingkeun ku masyarakat sadaya sinjabarsa hajabarha alif ya jabar aeta jabarata saha eta sakitu doana da gebiar doa eta ningang baralik ka imah masing-masing moal peuting setiap jam 12 eta diwiridkeun maklum barenung akarak mangih wirid siga urang mah kakarak mangih kejonya komo bulan puasa ningang isuk ti isuk keureunana tepi ka beurang teu mangih sangu ningang magrib mangih wah teu didahar dauna teh lapar hayang mangih wirid diwiridkeun moal peuting ku eta jeung ku eta masyarakat setiap moal peuting dimulai sah ijabah jam 11 jam 12 tepi ka subuh eta diwiridkeun bari tararik wiridna koyongkong badog kadinya pek teh nu boga imah keur ngawirid di jero sinjabarsa jabarha alif ya jabar aeta jabarta saha eta badak mantap borak kaler aya kolektor dan cokot kolektor wirid kedek di nu boga imah sinjabarsa jabarha alif ya jabar aeta jabarta saha eta terus eta diwiridkeun ku wal imah lapan saha eta nu ijazah ti guruna nu ceuk santri eta tadi wah ieu mangulirkeun doa ternyata ijabah Allah tiba berkah datang doa ti guruna disampaikan ku muridna tapi kakeun nerekam ka masyarakat syariat eta wirid anu siga camplang tapi ka aman eta kampung pere eueuh bangsat da ceuk bangsat gelo setiap ngoyongkong rek nyokot domba ngoyongkong rek nyokot kolektor ngoyongkong rek nyokot pare nu boga imah wiridan saha eta kakitu ilmu ya Allah ulah dipirakeun tah ilmu ti guru dipapatahkeun ti guru kantenan hadirin kaum muslimin yang kita agungkan pada malam hari ini adalah Al-Qur'an enjingna urang araruy dugikakeun dengan keagungan dan kemuliaan Al-Qur'an hadirin kaum muslimin sarasawios riwayat muningakeun seluruh tubuh seluruh badan
menjadikan saksi di yaumul akhirat. Ya jiwa raga hadirin kaum muslimin, di kala malaikat Ijrail mencabut nyawa, Ijrail sekaligus menyaksikan, Ijrail sekaligus nyarita, Ijrail sekaligus datang nek nyabut nyawa ka jelema nu hafiz Al-Qur'an, anu sok dawam Al-Qur'an sampai kakeun jiwa ragana eta nyarita. Karena ibu bapak si jiwa raga akan menjadikan salah satu pertanggungjawabanana, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jak suku, jak lengan, jak letah, jak lisan, Gusti Rabbi hampangkeun dicabut nyawana ieu jalmi ya Allah, nikmatkan dicabut nyawana ieu jalmi ya Allah, karena ieu jalmi pecinta Al-Qur'an, karena ieu jalmi mudawamah Al-Qur'an, karena ieu jalmi tahfiz Al-Qur'an. Hampangkeun ya Allah. Ijrail abdi saksi nasi eta teh sok maca Al-Qur'an, tapi kakeun sasasi Ramadan kamari mah ya Allah 30 juz teh, tapi kakeun naon sasasi teh 3 tamatan Al-Qur'an. Urang mah bapak-bapak boro-boro 3 tamatan sigana satamatnya Al-Fatihah anu tamat teh. Bukan dipake sholat tunggal waktu, leuwih Fatihah jeung 10 tamat celeleuk oge dengan 2 surat Fatihah jeung 2 kudu Binas. Boro-boro ka 30 juz. Urang nya. Saya mudah-mudahan orang bagian daripada pembaca Al-Qur'an, bagian daripada kemuliaan Al-Qur'an, muliana Al-Qur'an sampai kakeun jadi saksi jiwa raga urang sadayana tembus ka malaikat Ijrail bahwa urang teh menta di menta ya Allah Rabbuna Karim, menta ada keringanan, menta diberi kenikmatan nalika dipajabut nyawa gara-gara syariat wasilah urang pembaca Al-Qur'an. Dek teu mulia kumaha atuh yang pembacaan Al-Qur'an, tingali yang pandai tahfidz membaca Al-Qur'an sampai kakeun difasilitasi ku negara, dahar digratiskeun, minum digratiskeun, fasilitas hidup dibere. Ya Allah Rabbuna Karim, naon anu teu nikmat tinggal urang sadayana siap merealisasikan, tunggu dengan kesabaran dan ketawakalan dalam rangka ibadah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan menjadikan hasil, akan menjadikan buah di saat jaga orang pulang nak ka bumina masing-masing. Hapunten anu kasuhun hampura anu diteda, mudah-mudahan urang sadayana wasilah dina ieu penting ngayakeun ieu naon taparukun. Mudah-mudahan urang sadayana sehingga jantenkeun wasilah di dunia bisa petepan deui, di akhirat dikumpulkeun sinareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge urang sadayana sebagai orang tua urang, ku Allah sing disehatkeun, amin. Sebagai orang tua urang, ku Allah sing dilancarkeun mencari nafkah, mencari rezeki, disehatkeun seluruh badannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hudma sofa dama kadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.